Saya udah hurungkeun. Salami kieu. Sarona cenah ieu. Itu diganti sarona ke sarona dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangakeun Dedemit Curug Sang Hyang. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Sampurasun mitra Wilujeng Manco di channel resmi Mitra Dongeng Mang Barna. Kada hilap jempol sareng subscribe na supados channel ieu langkung lanjut mitra. Supados dongeng ti kesepuhan tiasa dipedar sadayana komplit mitra. Mangga Wilujeng Manco. Mangga atuh mitra dangu urang teraskeun hanca garapan anu katunda waktos dinten kamari teh. Hanca nu katunda waktos dinten kamari teh. Wah, saja mana nu bisa ngusir ke jalak roncena. Aduh, bohong. Jika dina dongeng, aduh, omong kosong malulu. Siap. Hirup saku aing mah kabehana oge. Aicakeun wawarsna di aing. Tah si lebe gelo teh. Dipodaran ku aing, aduh. Kitu cek hate Jalil nu amekeun ngadenge omongan batur kitu teh. Hatena rada pusing deui. Dumeh eta teu hasil. Neluh inung si Masnan kalah ka jag-jag keneh bae. Geus ngomong kitu, reos ini tinggalkeun imah Mang Suhinta anu keur meujeuhna kadatangan tatanggana. Jalil mah ngincit balik bari mawa hate anu bagegel keul. Sabab sakali ieu mah gagal tujuanana teh. Sabab Suhinta jeung kulawargana kalah ngungsi. Awas, sakali deui, aduh. Cek Jalil dina hatena. Barang datang ka imahna Gok jeung Ma Urbi. Bus Jalil ka jero basare kebat ka kamar dicalukan. Kadieu heula Jalil. Wah, rek naon atuh, loba pisan aturan. Aduh, mah. Bari jeung nyampeurkeun kitu teh Gek sila tutug hareupeun inungna. Aya naon deui di kalea teh? Kadenge na loba jelema. Daing aduh, dateng uruskeun aduh. Anu jelas mah lain kapapadenan. Eueuh nu paeh ayeuna mah teu kudu ngerek baskom deui. Aduh, Ngomong naon maneh teh Jalil? Ka mana bae ngomong teh sia? Kami mah nanya sanyanya ye. Bisi aya karaman atawa aya naon-naon anu matak ngabahayakeun. nya cek uing oge. Eueuh naon aduh. Hati-hati maneh rek naon sos ka kamar wayak ye. Ulahnya Lain ulah ye, tapi kudu puguh tujuanana. Nah aya naon? nah ka kamar-kamar lain mani kudu puguh tujuannya nya aduh. Nya hayang bae ka kamar aduh mah. Mani sok. Aduh. Jalil amekeun ka inungna. Dianggap rewel mani sagala ditanyakeun. Tapi Ma Urwi kalah kabeuki panasaran ngadenge omongan Jalil teh. Ya, Jalil, iya dengekeun. Kami teh goreng-goreng oge inung maneh, ya. Anu boga kawajiban pikeun ngatik ngadidik ngelingan jeung mamatahan ka maneh. Nah, ditanya kitu-kitu wae, mani sewot. Sok bala kakak kami aya naon. Da kami geus nyaho maneh teh keur boga maksud. Matak naon bebeja ka inung, boga maksud naon? Ma Urwi terus ngadesek. Jalil ngahuleng. Padalila mikir milih-milih pilakueun. Nah bebeja atawa ulah ari rek bebeja engkena sieun nyarek. Ari henteu diomongeun. Dan samemeh Jalil ngomong, tok deui Ma Urwi nyarita. Jalil, iya. Saknya nama kami oge geus nyaho. Maneh teh kuciwa sabab jelema nu dialaku maneh teu hasil. Cik atuh eureunnan karena kalakuan goreng teh ieu. Mama era ku tetangga era. Meh unggal jalma ayeuna teh nyaritakeun maneh. Mah teh sedih. Sabab boga anak jadi bukur catur ulang lembur. Jadi bahan carita balarea teh anu gorengna. Leuheung mun kahadeanana da ieu mah kagorenganana anu dicaritakeun teh Jalil. Gebeg. Jalil ngarenyaga tuh. Ya andreuwas ari ngadenge kitu mah sabab omongan indungna teh asakeuna kana mamaras. Da nya kitu. Jalil rada ngeluh. Eleh jajaten ku indungna sabab rusiahna kateguh. Rumasa atawa henteu maneh teh Jalil? nya
rumasa atuh mak. Tagening. Syukur ari rumah sama ayeuna kudu mikir ieu buru-buru omean kalakuan kitu teh. Omean meungpeung cantarna pisan ieu. Sabab lamun henteu maneh anu bakal cilaka. Sing inget gagah sakumaha gagahna ge ieu manusia mah teu aya anu punjul. Dina hiji mangsa mah bakal kena ku apes. Komo maneh mah da henteu gagah bisi kena ku apes matak cilaka ieu. Uing rek terang-terangan ka emak atuh. Nya sok kumaha. Uing teh loba ka nyeri jelema atuh. Sabab eueuh saurang-urang acan anu ngajenan ka uing atuh. Boro-boro mikanya ditanya ge jiga anu aremungeun atuh. Komo para mojang majigana teh tepung ge dianggir mani atuh. Boro-boro daek dikawin. Tah ieu nu matak nyeri kana hate uing teh. Matak wah rek dipodaran kabeh oge. Arah nyarahun yen uing teh sakti atuh. Itu cek Jalil kalah kak beki tagiwur hirupna teh. Aduh, nah ari sia Jalil sing eling maneh teh ieu. Nah nya maneh teh sakti. Bisa naon maneh teh Jalil bisa naon? Gagabah teuing sia ngomong teh. Atuh lapur ari kigituan ieu jelema teh kalah kabeuki ngarewaeun, moal aya anu resepeun moal, paling ge najiseun sieunun. Heeh. Awa jalan sejen kapaksa we. Aing atuh. Ih, ari maneh Jalil ieu dengekeun. Di lemur urang teh aya hiji aki-aki ngaranna Aki Wiraga. Kami nyaho ti keur ngorana Aki Wiraga teh ieu gagah sakti. Bisa nganyang ka alam siluman. Sobatna oge loba anu kalalitu. Tadi isuk kadenge beja ku emak Aki Wiraga teh tas nganyang ti nagara siluman. Dianteur ku Ki Juma. Kami mah melang bisi keur merangan maneh nu matak meugeus ulah loba pamolah ieu bisi cilaka. Itu cek Mak Urwi. Akhirna mah bruk brak ka anakna ngarah ka ardieun. Buat mana aki-aki jeung uing anu ngora keneh atuh. Sieun uing mah mak. Teu bae aya 100 ge ku aki-aki mah. Teu bae aya 100 oge ku aki-aki mah. Teu sieun atuh. Ih, kudu sieun teh ku ilmu na Jalil ieu ku ilmu na. Mun kitu carana rek diperangan ku uing. Cekan urang jajal pangabisana atuh. Mitra kaum dangu, omongan Mak Urwi eueuh nu asup sakacap oge. Jalil kalah jadi takabur jeung nangtung bus ka kamarna luak liuk rarat reret. Nitenan sasajen. Tetela geus loba nu kudu diganti. Leos kaluar teu nganalkeun indung. Manehna we kukumpul sorangan. Atuh mending ngahulang Mak Urwi teh ngarasa taak kula lampahan nu jadi anak. Tapi geus teu bisa naon-naon. Iwati ngahulang bari ngurutan dada. Mak Urwi sadar ayeuna mah kalakuan Jalil kitu teh salah manehna keneh. Sabab keur leutikna diwarah kitu. Ayeuna teh jadi kitu nyaluntang teu ngawaro ka omong kolot. Jalil. Muga-muga maneh teh sing salamet. Cek Mak Urwi dina hatena. Nu geus taat teu wanian ngomong deui cicing we bari ngahulang mikiran nu jadi anak. Sedengkeun anakna harita teh geus pakpik-pak deui rek ngajalankeun akal jahatna. Darasa maneh boga jimat teh Jalil masih kene percaya kana kekuatan jimatna. Da bareto geus janji jeung Ki Jalak Roncenak satungtung kahayangna kacumponan mah pasti tujuan manehna oge bakal dicumponan ku Ki Jalak Roncenak. Harita keneh sasaje nu dibutuhkeun geus sayagi. Jalil surasiri sorangan ujub jeung takabur boga rasa yen maksudna bakal laksana. Beurang keneh ge bus ka kamar ngajemprak sila bari nyang hareupan sasajen. Parupuyan geus ruhai menyan geus ngabaguk dina pisin. Manis segede peurup. Rasakeun si aki-aki beot. Diteluh ku aing mah. Eta deui si Suhinta jeung pamajikanana. Ngajago teuing make teu beunang. Rasakeun sakali deui diteluh sia. Cekerenengna Jalil bari terus meulahkeun menyan. Puruluk kana parupuyan perepet paledug haseup menyan teh mulek minuhan kamar. Jalil peureum sakedeung ngumpulkeun lelembutan, musirkeun perhatian. Geus kitu gorolang macakeun maksud jeung tujuanana. Maninga galantang da geus apal bakat kumineng. Yang jawokan paranti ngonang Ki Jalak Roncenak nu geus janji rek bela satia.
Geus kitu kop kana batu jimat teh terus dicekel ku dua leungeun, diunggulkeun kana hase parupuyan. Tapi lila dicekel teu oyag-oyag acan. Kalayan sabar manehna nyekel jimat di kebulan hase penyan. Tapi tepika cangke teu oyag-oyag atur rada ngahulang Jalil teh. Ngarasa heran nah tepi ka kitu. Aya naon ya? Jimat aing teu usik-usik acan atuh. Beda beurang keneh kitu. Kudu peuting kawasa sari. Oh nya, keun bae ah. Sabar welanan, nungguan peuting atuh. Jalil ngupahan maneh. Sok batu jimat teh ditunda deui dina tempatna jung nangtung kolotrak nulakan panto dikunci ti jero. Ngarah teu aya anu ngaganggu. Gek Jalil diuk deui nyarane kana bilik. Kalayan sabar nungguan datangna peuting. Hate Jalil bener-bener geus kabeungkeut ku kajahatanana. Manehna geus teu bisa mikir anu sehat sagala rupa harepanana, geus kuat ngagantungkeun ka siluman. Ari Maurwi bari jeung sedih teh teu bisa magar kumaha. Kapaksa anakna diantep sakarepna, tambah kesal hitung-hitung keur ngabang-brangkeun pikir. Maurwi mah ngosrek sasapu di buruan. Kaayaan beuki lila, beuki burit, panon poe beuki hanap, nu akhirna surup ka tukangeun gunung. Gaang reang jangkrik patemalan jeung baturna. Beurang kaganti ku peuting. Reup poek langit ge meuni merdong taya bentang hiji-hiji acan. Nya harita Jalil anu teu daek dijieul ti kamar geus ngajemprak deui sila. Ruhak dina parupuyan dikumpulkeun, ditiupan launan nu akhirna ruhai deui. Wah, piraku rek daga deui atuh. Da ayeuna mah sareupna biasana ge hasil wayah kieu mah. Nya atuh. Cek Jalil kop kana menyan peledug ngukus. Haseup menyan mulak deui bae meuni pinuh sakamar. Tapi Jalil geus tuman ayeuna mah teu sieun ku haseup menyan. Geus ngukus kop kana batu jimat nu ngagoler dina pisin dikeupel ku dua leungeun. Diunggulkeun kana haseup menyan bari kunyam-kunyem babacaan. Mapatkeun jang jawokan panggemat siluman. Tapi anger keneh bae, sakitu geus sabaraha kali dikemat teh keukeuh we eueuh anu datang. Jimat teh cicing bae tiis teu oyag-oyag acan. Atuh Jalil teh colohok. Gelo sadut teh atuh. Nah beuteun daekeun oyag atuh. Kamana ari ki jalak roncenak nah poheun ka aing atuh. Atawa aing salah nyebut alamatna gitu. Tapi ada bener. Aing mah geus apal sageui make salah. Tapi ulah bosenan sakali deui atuh. Jalil ngupahan maneh. Pak deui ngajalankeun cara-cara nu geus biasa dipilampah. Tapi geus sabaraha kali anger bae Jalil geus dutak-ditak bakat ku kesel. Sukuna sing sireumeun beuteung karasa lapar tapi teu hayang dahar. Kalah hatena we jadi panas dumeh ngemat siluman teu datang-datang. Aduh, aya naon atuh? Nah menjadi kieu. Tapi sakali deui piraku teu nepi atuh. Pokna deui, dak deui kawas tadi. Teu aya pisan kabosen. Nya akhirna keur kitu teh kadenge sora angin meuni ngaguruh. Seah lir hujan silantang Jalil nyerengeh seuri sorangan. Kacape nu tadi henteu dirasa boga taksiran. Yen ki jalak roncenak rek datang. Teberong datang atuh, teberong hadir. Bagea Gusti, bagea. Sumangalingi atuh. Ceuk Jalil bari rada ngalengak. Bakatku atoh harepan nu tadi surem ayeuna cangra deui. Angin terus ngaguruh kaayaan di luar mata keueung. Peuting eta mah datangna angin teh lain kadenge ku Jalil wungkul. Dalah nu sejen oge ngadengeun. Malah mah harita teh di Imah Mang Rusman keur ngariung opatan. Nyatana palebe jeung Ki Juma katut Pak RT keur ngobrolkeun lalakon nu anyar karanapan. Sada angin tah. Angin naon nya? Mending ngaguruh. Ceuk Mang Rusman bari dangah. Terus rada dengdek jiga nu hayang sidik atuh baturna ge ting rarenyag. Sada angin. Anehnya, itu usum angin gede ini aja. Angin naon ya tanya. Cek Ki Juma, orang keluar yuk, bisa aya naon-naon. Cek RT, sarerea satuju guragiru tarurun kaburuan. Barang geus turun, horeng batur ge loba nu bijil ti imah. Malang bisa aya naon-naon. Mun aya mah bisa aya tsunami gitu nya. Paur ban. Utama
mana mah bisi wawangunan runtuh bisi katinggang barijil jelema patinggar silih calukan jeung tetanggana kaayaan teh asa beda jeung biasa mata keung mata kaweur hari angin terus ngaguru di tema ku anjing nu babaung manu Korea ke pating kareak namahan keung ngalam ayeuna naon ya euy mata keung kieu ya ceuk RT bari ngusapan punukna kuring biasa ting ding punuk ya cek palebe sugan di hari lebe mata rasilnya Mang Rusman seuri wah di tahun teh Rusman lebe ge jelema atuh cek Mang lebe bari nyerengeh seuri deui urang lemur dungus beuki rame bari jieu ti imahna aneh ayeuna mah ngadadak sarieun cicing di imah perbawana teh harayang bijil biasana mun ngadenge kitu teh sok arampi ka imah harayang keluar ayeuna mah sabalikna malahan mah maurwi ge bijil ti imah leumpang sorangan nyampeurkeun ka baturna nu recok di buruan ngadon ngobrol silih tanya ngeunaan angin anu ngaguruh sabab aneh sora angin teh teu daek robah teu ngajauhan teu ngadeuketan di lemur dungus mah teu pati gede dang daunan ukur aroyak ngeusan angin teh jiga di langit wungkul barang keur kitu baranya di jomantara aya cahaya jiga buntutan kaciri ku sararea sabab harita teh dina kaayaan poek ari pek aya cahaya pugoe kaciri usakur nu aya di buruan kabeh tinggal renyag walah itu naon itu we naon itu naon Ijo mah curugna mending ngacir nunjuk ka langit karena cahaya anu ngaparasat padahal batur ge pada nyaraho wah bener naonnya cek Mang Rusman di semua heran ku gancang-gancangna eta cahaya tapi kangaburi nyai kawas kilat kaciri ku sararea eta cahaya teh datangna ti langit anu kacida luhurna nyirorot kaki dulun lemur tekung silila kadenge sada anu ngajelegur di barungku euleurna jagat tapi kaingeng mata keung kawas aya lini gede kero jelema pating corowok aya cenah aya euy atuh menang sajongjongan mah jelema teh jiga gegeran nyarabut aya patarik-tarik malah kadenge aya nu nakolan lisu aya nu nakolan kohol nu deukeut ka masjid nakolan bedug didurug-dugeun ku ngadenge kitu urang lemur dungus jadi gemper kolot budak awewe lalaki bari jieu ti imah budak leutik di ais bari jeung gemper sieun katinggang ku imah da disangkana aya lini gede tapi nu ngarieg teh ngan sakali-kalina terus nama simpe teu kadenge naon-naon atuh jep nuting jorowok ge jempe kitu deui nu nakolan kohko jeung bedug repeh sorangan aya naon yeuh asarane teuing nya cek Mang Rusman Mang urang tanyakeun ka aki yuk ka aki naon ari taeun teh nya ka saha deui atuh mun lain ka aki Wiraga nya bener setuju lah cek Ijo mah aya keneh didinya nam kuring ge rek milu atuh tema lebe deh hayang milu bring arinit ka imah aki Wiraga di jalan tepung jeung anu keur ngariung silih tanya jadi naluturkeun tepung di tempat sejen bring deui nuturkeun tungtungna nu init ka imah aki Wiraga teh jadi ngabring aya puluhna bari leumpang terecok ngaromong mani gandeng gok ka imah aki Wiraga geus jempling di tengah imah poek da teu make lampu ngan di luar aya lantera ngagantung Jep nu datang de jempe sieun ngagandengan ka aki Wiraga anu disangka geus tibra alah geus kula makin api atuh can pugu bae urang geingkeun lah cek Rusman manehna mah teu asa-asa da ka bapana kalacat mancat kana golodog ragamang kana panto rek keketrok angkoh nama tapi ngong aya sora ti jero kamar sora aki-aki aya naon Rusman cenah jiga nu geus nyahoeun atuh mending ngarengkog Mang Rusman teh teu tulus saketrok teh kuring Rusman Pak geus nyaho tapi rek naon eta Pak aya nu aneh ieu batur kumpul di dieu rek naranya ka Bapak cek Mang Rusman jempe eueuh deui anu ngomong nu rajek di buruan ngaharulang teu aya nu wani ngomong teu kungsi lila bray di tengah imah caang aki Wiraga nyeungeut damar meureun teu lila deui bray panu tengah muka trojol aki Wiraga kaluar jegoh batuk aya naon deui ieu teh ngadon abling-ablingan ka imah aki ieu teh geus penting
matak naon mun hari es hing tibra. Saur Aki Wiraga jika nu ngageleneng. Lain nu kitu, Pak, boga aya kejadian aneh. Piragu teu kadangu, dia teh aya angin ngaguruh di langit. Terus saya nu ngabarasa 3 kilat ragdag giduleun lembur. Sorana teh mending ngageleg euneur kawas aya lini. Naon eta teh, Pak? Mun ki naon eta teh? Iraha euy. Neme kitu acan lami. Waki mah teu ngadenge. Keur ngimpi meureun. Tapi pan eueuh naon-naon deui. Nu cilaka. Ya aduh kada can diroris can aya laporan sareng teu aya sora anu nyurigakeun. Da ieu karumpu di dieu sapali. Saurang oge teu aya anu laporan naon-naon. Cek labe bari papeta. Ya jadi teu aya anu perlu dipikasieun. Jik bae baralik. Sarare anggur masing tibra. Ulah sieun ulah keum. Muga-muga moal aya naon-naon deui. Moal naon-naon jadi mah moal matak jadi gangguan. Kitu cek Aki Wiraga dari anaker. Ngariung ting haruleng asa teu pati panuju kana katerangan ti Aki Wiraga teh. Kahariwang aya keneh bisi aya itu ieu ngan memang harita ge karasa kaayaan teh tentrem deui. Simpena angin teu kanyahoan. Jangkrik geus kadenge deui reang patemalan jeung baturna. Ayo. Nya urang balik we ari moal naon-naon mah cuma. Moal naon-naon. Jik bae baralik anggur sing hare sing tibra ka itu. Bring atuh baralik deui ka imahna masing-masing. Saterusna mah simpe teu aya naon-naon deui. Ukur ngarobrol jeung kulawargana masing-masing. Kasieun eueuh ka hariwang teu aya ngarasa aman geus meunang katerangan ti Aki Wiraga mah. Kocapkeun Ma Urwi harita teh aya keneh di luareun imah. Nenyo baturna geus arampih teh manehna mah jadi bingung. Rek unggah ka imah jadi hoream seungah mung nenyo anakna anu mahiwal. Rek aya naon deui ieu teh bet loba teuing anu ararane. Pasti ieu teh gara-gara si Jalil. Nu keur ngonang siluman muga-muga sing gagal sia. Cek Ma Urwi akhirna mah maksakeun balik ka imahna, bus ka jero. Geus aya di imah kebat ka kamarna can hayang saare. Ngagoler we dina kasur bari mikiran anu jadi anak. Beda deui jeung Jalil. Harita teh masih keneh maneko nyang hareupan sasajen. Jimat batu buleud teh dicekel keneh ku dua leungeun. Tadi teh geus gede hate boga rasa yen siluman nu diondangna datang. Sabab tadi kadenge sora angin anu ngaguruh. Tapi geus ditungguan tepi ka kesel, jimat anu biasana sok oyag-oyagan teh ayeuna mah cicing bae ngajeten. Jalil tepi ka kesel leungeunna sing sireumeun balas nyekel jimat. Akhirna jadi bosen sok jimat teh ditunda dina pisin. Aya naon atuh? Namet jadi kieu jimat teh kunaon ari Ki Jalak Roncenak make jeung Jalil kana jangjina sagala atuh. Nah naon anu kurang ti aing sasajen lengkep. Kahayangna kacumponan ku patahu ge diayakeun. Kumaha atuh? Cek Jalil bari melong kana jimat. Ruhak dina parupuyan beuki saeutik robah jadi lebur. Di luar kalah geus jempe deui. Sora angin anu tadi ngaguruh geus teu kadenge. Akhirna Jalil nyoba deui nyeungeut menyan ngondang deui Ki Jalak Roncenak. Tapi tetep teu aya tanda-tandana datang. Jalil gegelen nengkop kana jimat ditatap diusap dialak diilik apik pisan. Tina jengkel jadi pusing hampir-hampiran eta jimat teh dibebeutkeun bakat ku keuheul. Tapi bisa keneh nahan. Urang ajar jimat edan atuh teu meunang diandalkeun atuh. Cek Jalil bari tiba perket amek. Tapi sok deui ditunda dina wadahna. Kahayang masih keneh banget. Tujuan tacan laksana najan hari tacan hasil oge masih keneh miharep datangna Ki Jalak Roncenak. Goledag ngagoler heula di dinya, ngajepat digireun sasajen, reupeurem da teu kuat ku tunuh. Cag urang tunda heula. Kocapkeun ayeuna di hiji pasir. Harita teh kaayaanana poek mani merdong kawantu keur poek bulan. Malah bentang ge eueuh anu teh mong deui puguh we mani caneom. Tadi basa aya cahaya anu ragrag ti langit, gubragna teh ka eta pasir.
tayalian nu ragrag teh iwati Ki Jalak Roncenak anu disapa ku Nyai Ratu Lenggang Kancana jadi orai teh ngan aneh ragragna ka alam manusia mah awakna teh jadi badag panjang pikagilaeun pokokna mah badag nyum we naga nu gagah huluna make makuta matana hurung mani moncorong da eta we jujukutan jeung tatangkalan anu laleutik rebah urut katinggang ku naga anu karek ragrag di alam siluman panjangna aya sababaraha deupa gedena meh sarua jeung tangkal jambe puhuna kawilang gede sakitu mah jaba panjang deui rupana hideung meles teu puguh ngaranna teuing orai nahaon nu puguh mah orai siluman nu ragrag ti nagarana buringkal kulusur eta naga teh maju lalaunan sisitna ngagesrek kana batu kadenge manis saheng mata keung terus bisa datari kakak kokok mata keung keok kerkok cenah kok cenah huluna celenge ai sora orai kumaha mitra punten teu tiasa ya sora oraina yang Roni malah biasa sora orai yang Roni teh biasa sora orai mah mun letahna lelan matana moncorong kawas baterai sakemaran gulusur maju lalaunan tapi kadenge sea gudubuk gorobas sesatoan aya di pasir ting korejat hudang terus burber lalumpatan sieunun ku orai nu sakitu gedena mun kadenge ti kajauhan bakal seah mata keung rasakeun sia Jalil gara-gara sia awak aing jadi kieu bikin males ka sia nu jahat aing mau awak inca ka mana-mana satungtung awak sia hirup kene awas Jalil gerak papa awak kaula sia anu jadi gara-gara na pang aing dihukum ku ratu kitu cek eta naga nu sabenerna Ki Jalak Roncenak nu keur nandangan hukuman ti Nyai Ratu Lenggang Kancana disapa jadi naga sarta kudu ngalalana di alam manusia nu lilana teu diukur ku waktu gulusur eta naga teh maju lalaunan korobas kana lamping pasir kuruduk batu nu kadupak ting kulitik tetangkalan anu leutik rebah kagalai cukut ngalelet tapi kadeplek Ki Jalak Roncenak sanajan wujudna naga tapi awas kalemu dungus sarta moal poho ka Jalil nu jadi ulon-ulon pangacouna malah harita ge langsung boga niat rek maehan Jalil nu dianggap jadi gara-gara keur dirina Jalil aing geus ngabinasa jalma-jalma nu teu boga dosa ayeuna aing nanggung dosana karunya teuing ka para mojang nu geus dibinasa ku kaula hambura cek Ki Jalak Roncenak manehna sadar ayeuna mah manehna geus milampah kajahatan nu rohaka tapi kaloba ngakan korban jiwa tekung silila tapi ka hiji tempat reg orai gede teh eureun calenge mencerong ka hareup bari nyawang kana kaayaan di lemur dungus Ki Jalak Roncenak teh siluman nu gagah sakti bisa mancala putra mancala putri bisa ngambah mega bisa nerus bumi tapi ayeuna ukur bisa hoja sakumaha umumna orai teu bisa hiber ayeuna mah teu bisa nerus bumi tapi aya punjulna awakna weduk peurahna mati sarta boga maksud anu tangtu sabab hayang buru-buru bebas tina hukuman Ki Jalak Roncenak hayang ngabakti ka manusia anu jujur jeung bener harita oge nya kitu Ki Jalak Roncenak teh keur ngalenyepan deui kalakuanana nu geus kaliwat kabayangkeun ku manehna basa mateni jalma-jalma anu teu tuah teu dosa manehna ngarasa gede kasalahan asa kudu nanggung dosana kudu tanggung jawab kana eta kalakuan bangsat aing deh katipu benang dilejokeun ku manusia awas ya Jalil ayeuna mah sia anu kudu tanggung jawab sabab sia anu ngeunahna aing anu kena hukumanana rasakeun sia Jalil aing rek mangmaleskeun kanu geus paraeh ku aing barang geus sadar deui kadinya gulusur maju deui tatangkalan tepi ka oyag jukut pejet ngalelet kadenge sorana saheng agesrekna sisit jeung batu atawa tatangkalan tepi ka ganeng akhirna jog anyog ka lemur dungus regeureun di sisi lemur celenge nitenan kaayaan di dinya sepi jembling teu aya jalma nu ngulambreng
Kaayaan poek mongkleng da puguh peuting tapi pikeun Ki Jalak Roncenak mah eueuh halanganana. Kabeh ge kaciri ku manehna mah da matana awas di tempat anu poek. Ieu lemur dungus deh. Nya di dieu aya si Jalil keun sia. Rasakeun sia Jalil. Cek Ki Jalak Roncenak gulusur maju deui. Tapi karek ge kira-kira 10 depa majuna, jeguk-jeguk sora anjing ngagogog malah jol baturna. Atuh jadi rageg mani rame. Orai digogogan ku anjing satilu-tilu malah bariting balecet lumpat da sieun. Reg orai teh eureun heula matana mencorong hurung buntutna siaga pikeun ngababuk anjing. Gelo sia, ngaganggu wae ka aing si anjing, dibabuk si anjing. Cek Ki Jalak Roncenak bari huluna celenge, letahna lel-lelan. Sarenteng aya anjing gede nyamber galak jiga nama anjing teh. Ki Jalak kacida amakeunana puringkal hiup plug anjing dari babuk ku buntutna. Kawawong bru anjing derubuh benang tonggongna tepi ka remuk tulangna. Bru anjing derubuh terus hokosodan bari ngalel hos pepae. Baturna kalah tamah rageg ting jargug ngagogogan. Kaayaan peuting jadi gandeng ngahudangkeun anu keur sare. Malah harita teh Jalil oge ngalilir usik kagandengan ku sora anjing. Aya naon atuh? Eta anjing meuning gandeng tapi keun bae. Paling ge aya nu nyagik. Mending aing mah hormat deui Ki Jalak Roncenak atuh. Cek Jalil kuniang hudang leos kapawon rek ngahurungkeun parupuyan. Geus meunang seuneu terus asup deui ka kamar kawas biasana. Ngajemprak sila bari nyang hareupan sasajen. Peledug haseup menyante mulek gereneng mapatkeun jampe pamake pangemat siluman. Kop kana jimat dicekal sarta diunggulkeun kana haseup menyan. Pagawean Jalil kitu teh kaameu ku Ki Jalak Roncenak. Atuh mani curinga Ki Jalak teh kenolih ka anjing anu rageg ngagogo gulusur muru ka imah Jalil mani nyewuk rusuh dah yang buru-buru tepi. Kadengena sada si Jalil nyalukan kebeneran sia. Kitu cek hate Ki Jalak Roncenak. Ari anjing nu ngagogog buru-buru ngarudag. Komo atuh nu si wangkus menu pangtarikna. Tapi tidak kes. Tu engke-engkean sabelah. Nu si wangkus teh engke-engkeannya. Malah anjing sejen nyalambeurkeun. Jauh kene ge geus rame di saradanya puguh urang lemur dungus anu geus talibra teh ting korejat harudang. Malang bisi aya bangsat. Mangkaning sararea ge nyaho peuting eta mah eueuh ronda anu mancen tugasna. Kocapkeun deui Ki Jalak Roncenak geus anyog kaburuan imah Jalil regeureun. Rob anjing teh ngaronom rageg di sarada meuni gandeng. Maurwi oge ngorejat hudang si Jalil kabengbat keur husu-husu teh gandeng ku sora anjing. Atuh meuni ngorejat cengkat. Aduh, aya naon atuh ieu teh? Eta anjing meuni rageg anjing saha atuh? Anjing teh. Cek Jalil bari cengkat. Batu jimat dicekel keneh. Tapi hatena mah malaweung. Teu kanyahoan. Les batu teh leungit dicokot ku Ki Jalak Roncenak. Jalil ngagebeg melong kana dampal leungeun. Kamana jimat aing atuh? Kamana jimat aing atuh? Aing poho dinaneun atuh. Cek Jalil kalkabeuki reuwas. Kacidahan nyeluna sabab jimat anu jadi anelan teh ngiles teu bubugu. Sedengkeun di luar gandeng ku sora anjing. Setan anjing teh gara-gara anjing ngeureun sia. Atuh. Korejat Jalil hudang gancang keluar. Kop kana bedog nafsu ngagedur amarah teu kawadahan. Amek ka anjing. Geus mangih bedog brai mukakeun panto. Terus katepas bari ngalugas bedog angkohna mah rek nyabetan anjing nu ganeng wae. Tapi barang jurut kana golodog breh nenyo cahya sakembaran. Moncorong jiga mata maung gebeg Jalil ngarenjag. Breh aya nu ngaburingka sagede tangka jame. Syak awakna panas tiris gajleng katepas deui. Leungeun jadi ngadeg-deg sabab sidik nenyo orai meuni gede. Jika orai agak gede teuing atuh. Cek Jalil bari ngabiri-gidi. Hari anjing beuki gandeng rageg ngagogogan orai. Gue Ki Jalak Roncenak ge amek pada ngagogogan wae. Puringka buntutna centang hiuk plug. Kawawong anjing teh ngawawong hos bae. Sejen birat bari tingkawawak tapi rob maju deui puringkal hiuk kablug gaik anjing disada kerjat hos bae. Di babu ke orai gede kitu teu aya anu mangga pulia. 5 anjing geus pae. Kari 4 deui ngagogogna ti kajauhan. Tapi anger ganeng. Keur kitu teh brai-brai aya cahaya obor meuni ngagebur jul-jul jelema ka tempat ragegna anjing. Da panasaraneun bisi aya naon-naon anu matak bahaya.
gebeg Kijalak roncenak ngagebeg kaget lantaran kaciri caang ku seuneu. Buringkal atuh Kijalak roncenak teh rek malih damungeun kanyahoan ku jelema. Tapi jol ti tukangeun ge aya nu datang. Jelema limaan marawa obor mani ngagebur hurung. Haseup hideungna mulek ka luhur. Diburuan Imah Jalil jadi caang ku obor. Bleh katenyo aya nengnong gede ngaburingkal. Cager hanya kal kabujeng nengnong. Dongeng dinten ayeuna urang cekakeun wi ka dieu heula, insyaallah enjing tepangdang deui. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.